Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra dangu, alhamdulillah tepang dangu deui sareng acara dongeng. Mang Barna nu mang dongengkeunana neraskeun hanca garapan anu katunda tina carios Si Bujil ieu dongeng karangan Ki Leuksa. Mitra dangu mangga urang teraskeun hanca nu katunda waktos dinten kamari. Sok kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu hanca nu katuna waktos dinten kamari teh cukup ku sabar oneh. Duit ladang tanah beak ledis teh jadi pakin nu geus napel dina ayamna beak teu puguh nu geus jadi kongkorong kajual duitna beak teu puguh. Cek si Bujil mana oreng ingetanana manehna teh ngait keneh kana soal duit tanah. Nyi oneh ngarenghap narik napas jero. Manehna asa eungap mun salakina ngomong kitu teh lila teu nemalan, tapi akhirna pok nyarita deui semu berat. Nyadalah di kumaha atuh da geus kieu jadina akang. Heueuh geus kieu. Tapi kumaha tuluy-na? Nyieun pangalaman supaya kahareupna ulah deui-deui. Rek deui-deui kumaha barangna ge geus beak. Kajaba mun ngajual tanah indung maneh, oneh. Gebeg. Nyi oneh ngarenya geruas. Sok sieun si Bujil hayang males. Hayang ngajual tanah mah ineung. Anu ngan sakitu-kituna deui. Kang Bujil, ulah kamalinaan akang sing eling. Kami mah eling. Matak ngahulang oge keur mikir ieu teh. Kumahanya hirup. Da tetep teu usah moal bisa dahar. Pentaeun geus ngurangan. Hiji-hijina pangharepan gumantung kana duit. Wati eta nyatana gumantung kana duit. Hasil ngajual tanah jeung imah. Tapi ayeuna geus puguh hancur. Boro-boro batian kalah rugi we nu aya. Hutang bayareun kapal be. Ngadenge kitu Nyi oneh ngahlas. Hatena ngarasa kaduhum. Ayeuna mah rumasa. Kajadian kieu teh gegedena mah kasalahan manehna. Sabab manehna anu ngarojokan sangkan si Bujil ngajual tanah indungna. Kang Bujil megeus ulah nyokelan masalah eta. Hate kuring teh nyeri pisan. Asa didadatkeun, asa dijejeleh, disedak-sedekkeun saheulaanan mah akang ulah ka mana-mana. Tenangkeun heula pikiran kuring ngarti kana perasaan Kang Bujil. Soal dahar sapopoe tong dipake susah. Tuh mah indeung oge anu geus kolot. Bisa keneh hirup. Mangih dahar unggal poe. Piraku urang anu ngora keneh teu bisa. Nah maneh sanggup usaha gitu. Nyata rek diajar sakadugana.
nya syukur hari kitu mah. Mitra keur kitu ti kajauhan kadenge jegug-jegug sada anjing ngagogog. Si bujil ukur cengkat lalaunan. Jep jempe teu aya naon-naon deui. Nyaoneh ngahulang si bujil dangah bari ngumbar sawangan. Peuting beuki jempling lemur karang hideung beuki ti isin. Lila-lila karasa tunduh si bujil asup ka kamar dituturkeun ku Nyi Oneh. Jep jempe sarare tibra. Kacaturkeun Mang Dasma. Saenggeus nyaksian kajadian nu tumiba ka kulawarga si bujil, hate Mang Dasma jadi tagiwur. Sedih keung hariwang bisi aya anu ngagugat. Itu deui Bimaci. Sarua hariwangna sok sieun aya naon-naon. Sabab janji si bujil can ditedunan anu magarkeun teh rek beberes jeung pangurus teu acan keneh bae. Da kaburu kaweur nguruskeun indungna anu gering parna tepi ka hanteuna. Mitra kaum dangu anu sarupa mah geus rengse, ti pihak masieum mah geus moal aya naon-naon. Da memang masieumna geus maot, tapi ti pihak pangurus sok sieun aya dakwaan. Nya ieu pisan nu jadi pikiran Mang Dasma teh, manakomo masieum maot sasat kaleleban ku harta jeung asa diteung-teunganan ku si bujil anakna. Kang Dasma, kumaha atuh ari urangnya kuring mah asa hareudang wae. Lamun kieu carana mah masieum teh sarua we jeung dipaehan ku urang. Is, Maci. Sok mana wae nyarita teh. Nya henteu atuh da urang mangandar meuli. Tapi hari hareudang mah nyaan. Karasa gua Kang oge. Kumaha atuhnya? Kumaha mun urang nepungan ka bae teh ulah diengke-engke teu kudu nungguan si bujil bisi pohoeun. Maklum tas kapabadenan. Kumaha lamun urang ngelehan? Nya eta anu leuwih hade. Kuring mah satuju pisan. Nya gitu we. Yo atuh ayeuna we sakalian. Mitra kaum dangu kulantaran hayang tentrem hatena. Harita keneh Mang Dasma jeung Bimaci tarurun ti imah. Terus leumpang ngajuk-juk ka imah Pak RT. Kaparengan pas sore harita teh. Pak RT keur aya ngadaweung dina Bang Barung. Punten, cek Mang Dasma uluk salam. Mangga geuning Mang Dasma mangga kalebet. Pak RT. Bus dua anak kajero gukek dari yuk dina kursi. Telila terojol bojo Pak RT keluar napungan semahna. Sanggeus sesalaman gek diuk milu ngariung. Cai-cai atuh ibuna kadinya. Mau sakedap atuh. Leos Bu RT mah kapawon. Ari semah disanghareupan ku Pak RT. Alah sawios atuh. Teu kedah ngarepotkeun, Pak. Da sanes tamu ieu. Henteu teu ngarepotkeun. Pila kadar cai ente. Kumaha Mang Dasma? Betah di dieu teh? Kandenan betah pisan. Utamina resep ninggal karayekan urang dieu ieu. Dina sagala rupi teh katinggal gotong royongna kiat kene. Abdi teh betah pisan. Cek Mang Dasma barinya seuri. Bimaci ge milu seuri.
kumanehna kasaksian urang Karang Hideung mah memang reyak sabilulungan gotong royong babarengan. Nuhun pisan ari betah mah sim kuring oge ngiring bingah nganyak itu pami urang betah di hiji tempat di mana bae ayana urang teh kedah terang kana hak jeung kawajiban warga nagara anu sae kedah terang kana kawajibanana boh mayar pajegna iuran sanesna kerja baktina ngajaga keamanan katartiban kabersihan sareng sagala rupina upami eta kawajiban parantos dicumponan insyaallah bakal kenging hak anu sami sareng nulian kenging perlindungan hukum kenging hak usul hak ngajukeun saran sareng sagala rupi tegesna bakal diajenan dihargaan mun aya kasulitan bari dibantu boh ku tatangga boh ku pamarentahan cek Pak RT dari anaker Mang Dasma ungut-ungutan keur kitu sor susuguh cai ente jeung belum opak gek Bu RT oge milu ngariung mangga dileueut eta geura hatur lumayan nu sae manda teu aya eta we kitu tah geuning aya belum opak mangga Bu mangga aduh nuhun kata pieu cek Mang Dasma bari regot minum tah salajengna bade tumaro sim guring teh dupi Mang Dasma aya pikersau naon bilih we aya kaperyogian mangga enggal saurkeun nuhun Pak RT leres pisan abdi teh gaduh dugikeun sakedik nanging da penting gitu tah Mang Dasma atuhun pisan ditanya teh muhun Pak RT abdi teh ngaraos teu tengterem asa hareudang wae hareudang kunaon pan usum hujan ayeuna mah Ibi cek Bu RT bari mesem ibu mah Sumohon perkawis naon itu Mang Dasma kieu Pak RT kasauran Pak RT teh leres pisan yen aya di mana bae oge hiji jalmi teh kedah terang kana palaturan terang kana kawajiban anu salajengna dicumponan tah laras lajang kumaha nanging sadu aja namajeng kana perkawis kawajiban abdi teh hoyong gaduh heula kacinekan udamina perkawis tanah sareng bumi anu dicicingan sun perkawis ical galuh mah kitu tah asa ngaganyel keneh ieu teh asa teu ajan lengse da ku kituna hoyong dipanglereskeun ku Pak RT nah kumaha ieu teh komo ku ayana kajantenan anu tumiba kamasiem abdi teh jadi sedih keung sieun pokona mah tenang we kitu tah Pak RT perkara eta non adik kagungan emutan gitu mah tah eta teh kieu Mang Dasma upami disusud kana akarna mah memang leres eta ical galuh teh ngamang keneh
teu acan 100% sah. Margi tos jelas anu kagunganana nyata nama siem teu ridoeun pangna dugi ka kitu teh bakatku henteu panuju. Nanging dalah di kumaha anu ngicalna putrana apaan kalayan putrana teh ngan hiji-hijina atau dina maut nama siem teh teu aya deui ahli warisna anu sah kajabi yang bujil. Tah kumargi kitu ari pamarentah mangan ukur rek ngabebener ngalalempeng supaya dua pihakanana nya ulah aya nu dirugikeun we upami teu aya tuntutan ti pihak kulawarga mah moal jadi pasoalan naon-naon. Ngan Mang Dasma kedah kagungan rasa rumasa kumaha bae carana pikeun nemongkeun karumasaan ka jenatna masiem. Manggawe tama emutan nah bade kumaha uleng atuh Mang Dasma teh bingung ditanya kitu mah lantaran masiem teh geus maot geus hese hubunganana ku Mang Dasma kaharti jual beli teh ngambang keneh tapi geus hese memeresna dan bogana geus maot. Ayeuna ditanya kitu tang duwe bingung kumaha Mang Dasma. Aduh ampun bayar teh teu kahartos kumaha atuh carana nya. Si bujil teh sabada di kantun pupus ku ibuna ngalamun wae kahiji hanyelu ku mautna nu jadi inung lain yang cerikan mautna da kabeh ge jalmi mah bakal maut nu jadi pikirna jalana atawa carana maut tapi kaki itu apaan kaduana ngarasa kaduhung geus ngabobodo kakolot anu ngabalukarkeun kajadian kieu taina teh banda beak tanah jeung imah teu aya duitna ledis pagawean macet dagangna teu guna da bangkrut modal beak dipake mulasara jeung ubar aber basa gering nama siem. Tak kumargi kitu mun Mang Dasma aya karep hayang naon nemongkeun rasa rumasa boga pikiran hayang ngabantu nasib si bujil kumaha we carana mah supaya manehna boga usaha keur nyambung hirupna. Ceuk Pak RT nerangkeun panjang lebar supaya Mang Dasma ngarti kana kasusahna si bujil. Oh gitu cek Mang Dasma bari kerung terus mikir rada lila malah bimaci ge mani uleng milu mikiran tapi lebeng teu manggih akal ting kudu kumaha sabab arisanya nama Mang Dasma teh teu boga kawajiban naon-naon da jual beli mah geus sah geus rengse kawajiban anu meuli masrahkeun duit kawajiban nu ngajual masrahkeun barang cukup sakitu. Tapi Mang Dasma nyaksian sorangan naon akibatna anu katarima ku masiem. Hate Mang Dasma ngarakacak sedih sok sanajan anu salahna mah si bujil. Kumaha Mang Dasma? Insyaallah abdi bade ngiring emudan. Nanging kumaha atuh da abdi oge batan sakieu ieu teh. Ngemutan kulawarga sorangan oge geus abot
tapi najan gitu mugi-mugi we sing aya milik sararea da tadi oge ngan sakadar rek nembongkeun ka rumasaan itu dah na upami nilik kana silsilahna carita mah sumun kasalahan teh aya di Jang Bujil. Tanya gitu pisan eta teh Cek bimaci deui milu mairan panujuin pisan karena caritaan Mang Dasma nyeh Pak RT teh seuri da kahartieun ku anjeunna oge memang si Bujil nu salahna mah tapi nu meuli ge kabawa salah bongan gagabah dina mayar tur tadina ijab kabul jual beulina teu aya saksi laras ari diudag kadinya nama tapi ieu mah urang silih eledan lah silih aji perasaan bongan kajadian anak itu malah sanya nama najan teu aya pakuat pakaitna jeung jual beli oge ngabantu kanu susah mah apan kewajiban sarerea jumun harus keun ku abdi rek diusahakeun rek dideuketan rek dijejeran sakirang-kirangna kahibur hatena aya batur pakukumaha gitu tah Pak RT tah leres kedah kitu. Mang Dasma jeung Pak RT terus ngobrol sagala dicaritakeun. Pak RT teh asa aya kasempetan naon bae nu perlu dibadamikeun poe eta dibudalkeun. Atuh teu wudu rada kebel nu nyemah teh lila-lila jadi betah ngobrol jeung Pak RT teh. Da geuning ari jero-jerona mah bager gede perhatian anak ka warga kampung. Hanya kal keur uplek kitu teh kasapi ku wanci magrib atuh reg nu ngobrol teh eureun Mang Dasma langsung amitan teu pararuguh ari ngobrol ngalengkahan waktu magrib mah geus amitan mah beral mulang dijajabkeun ku Pak RT tapi kalawang. Hate Mang Dasma teng termaina mah kitu deui pikiran bimaci sabab geus aya kecap ti Pak RT yen urusan jual beli mah dianggap sah jeung rengse moal aya naon-naon. Tenang geus kieu mah nya heueuh jadi aya anu tanggung jawabna da teu dikitukeun mah urang teh moal kibrasare buktina Pak RT ge aya keneh unek-unek nyalahkeun ka urang mun teu ditepungan mah ngait eta teh. Ya bener tangke pada magrib rek nepungan si Bujil we rek diajak ngobrol Nyajig bae mitra cari cangkas di sada di kebon jangkrik reang patemalan jeung soragaang lalai tingkalayang nyameran rametuk jeung reungit tika jauhan kadenge sora anjing babaung urang lemur karang hideung geus ngarampih barudak eueuh anu ngulampreng dasok dicalukan ku indungna sina ngampi bisi aya sanekala cenah nepuguh mah usumna ibadah jeung na deui gantina hawa beurang kana hawa peuting kurang hade keur barudak. Gancangna carita mitra bada magrib Mang Dasma turun deui ti imah taya kacape dayang gerareng se urusanana hayang tentrem cicing di imah teh hayang gaul jeung urang karang hideung
ngan ayeuna mah bimacih teu milu mangdas mawe sorangan baranggo ka imah si bujil kasampak teh si bujil keur can uluk we ditepas mopoek teu nyeungeut damar kaciri seuneu rokok kawas cika-cika punten ceuk Mang Dasma uluk salam si bujil curing hak mangga bari mukakeun panto bus Mang Dasma ka jero memeh diuk teh nanya heula keur naon ngajentul bari mopoek ieu teh Mang Dasma si bujil kalah malik nanya nya Mang calik Mang calik si bujil rada ruaseun kadatangan ku Mang Dasma teh. Gek Mang Dasma diuk sila deukeut lawang karasa hiliwirna angin peuting teh mani tiis. Aya naon Mang? Asa reuwas teuing yeuh? Teu kudu reuwas. Da Mang mah teu mawa pigareuwas sieun. Nyayang ulin we atuh Jang. Pan Mang mah warga anyar. Can loba kawawuhan ari hayang ngobrol teh kudu neangan anu loma heula salah sahijina nya Ujang da kanu sejen macan wano cek Mang Dasma bisa naker nyaritana teh atuh si bujil bungaheun mun caang mah bakal katara paromana marah mai Itu nya naon atuh Mang. Kuku kuring teh keur sorangan ieu batur ngomong. Nuhun Mamang ka dieu. Ka mana nyone? Keur ulin ka indungna. Rek nyusu meureun. Wah, Ujang mah. Moanya geus gede nyusu keneh. Geus meujeunna nyusuan sagede kitu mah. Udah si eta mah ari geus sayang ka indungna teh tara beunang di ponah Mang kudu init kawas budak lalampahanna teh ogoan mun Ujang ewa ogoan gitu dah Mang kuring teh rumah sajalir yang ji ye urusan jual beli teh can dibeberes ka Pak RT jeung kanu sajena nyaeta da kaburu riweuh kabur pipikiran ye cek si bujil rada daria ngomongna tah laras kabeneran asa di jalanan eta teh kieu Jang tadi Mang geus nempungan ka Pak RT nya sakalian ngadadarkeun perkara eta da laras Mang oge aduh Dang asa teu teteg nyicingan imah teh hubungan cara anak itu tapi najan kasalahan aya di Ujang Mang mah moal nyalahkeun da sagala rupana geus kajadian cuma dipapanjangkeun ge moal matak jadi beres ayeuna mah urang sami-sami tumampra kanu kawasa urang cokot hikmahna urang pulungan piluangeunana tina kajadian ieu pasti loba hikmah anu ku urang bisa dimangpaatkeun keur nambahan luang atawa pangalaman laras kitu laras kumaha tuh saur Pak RT teh Mang keun bae ulah jadi pikir cenah anggap rengse we sabab pamarentah mangan saukur rek nang tayungan bisi aya salah sahiji pihak anu dirugikeun jeung deui pamarentah mah moal aya tungtutan naon-naon mun teu aya gugatan ti kulawargana tah disusul tapi kadinya pan kulawarga dengan Ujang sorangan lin semun ngan abdi wungkul ari Ujang rek ngagugat
perkara ieu moal Mang. Hanya moal. Da kuring nu ngajualna oge apaan? Nya beres ari kitu mah. Mulai naon-naon. Tapi da Mang oge jelema. Boga rasa jeung rumasa. Teu tega nenyo kaayaan masiem tepi ka kitu. Mun aya keneh dikieuna mah Mang teh hayang ngabantu kana kasusahna. Oge hayang menta dihampura. Kalian langsung ka jinisna. Hanya ka teu kungsi bisa ngobrol cara kieu. Dah kulantaran kitu. Terus terang. Pangna Mang ka dieu teh aya niat rek nulungan Ujang. Ngan teu bisa kawas batur. Moal bro-broan mere. Da Mang oge jalama walurat. Nulungan di dieu mah kahiji milu sungkawa. Kaduana rek ngaku baraya ka Ujang. Mun aya naon-naon ulah asa-asa. Bebeja wae ka Mang. Hayu urang silih PHP-keun diri. Mang ngumbara teu boga dulur. Ujang nu geulis teu boga dulur. Naon salah lamun urang bebarengan. Sugan we masiem nu aya di kalanggengan. Kaupahan ka nyeri batina. Si bujil ngahulang. Teu ngomong. Karasa aya anu ngageleser kana hatena. Tiis acep mawa sumanget. Jadi ubar kana kasusahna. Nyaan. Asa boga baraya anyar. Boga keur paku kumaha. Kumaha? Jang bujil. Kardos henteu. Cek Mang Dasma bari melong. Kantenan ngahartos mah tapi kumaha maksud Mang anu saterusna. Nah rek nulungan ka kuring. Ya. Rek nulungan. Heeh cik atuh tulungan Mang lah. Kumaha ari geus ieu yeuh kana naon kitu urusan jual beli tanah mah keun weh. Ulah dipikiran deui da. Bogana oge geus bogoh maot. Cek si bujil jadi wani nyarita kitu. Atoh aya batur pakumaha. Ayeuna mah Jang. Tenang we heula. Asal manggih dahar we. Tangke lamun manggih salase urang ulin ka kota. Urang neangan pakulian. Sabab di lemur wae mah asa rupek kieu. Asa sumpek hese bagerak. Sugan we ari di kota mah rada cawengah. Da loba rupana jalan usaha teh. Nu pentingna mah boga kadaek. Mulairaan jujur jeung rajin. Heunda Mang geus boga pangalaman mah. Asal nurut we. Nya hayu. Puguh kitu kayang kuring ge Mang. Ngan ari sorangan mah kapok ieu. Eta bongan dingang ditipu wae kuring mah. Sial we. Moal jeung Mang mah. Tenang we pokona mah. Ngan ayeuna sameme init ka kota sing sabar heula. Nuhun Mang, nuhun pisan lah. Kitu obrolan Mang Dasma jeung si bujil. Teu sakara-kara duanana jadi akur. Sabilulungan babarengan rek silih PHP-keun diri. Teu kanyahoan ku rutak Nyi Oneh datang. Atuh rada colohok nenyo aya semah teh. Tapi sanggeus sidik yen nu di imah teh Mang Dasma akhirna mah atoheun Nyi Oneh oge. Atuh teh disuguhan Kang ieu. Ari maneh disuguhan kunaon? Puguh kami ge hayang puguh. Atuh cai mapan aya. Kudu nama maneh da kami mah teu bisa. Geus Jang. Ulah sok dijieun pi omongkeun ari naon-naon deh. Keun bae teu kudu disuguhan Mang mah. Da lain saya mah
sok diuk Nyai pugumang deh ngajak adi hayang tepung. Mohon hapunten atuh Mang. Tas di mana geuning? Di mana we tama kesel. Ih, ulah ka mana wae ulin deh. Kudu puguh tujuanana. Komo peuting mah ulah gagabah. Jeung deui goreng kasebutna awewe mah. Luas leo sorangan dina mangsana peuting. Nu mawi wangsul ti Maineung. Tah gitu atuh. Sing tanes ngarah ti salah harti. Mitra kaum dangu satuluy nama prung deui ngawadul. Ari di luar geus jempling sabab geus liwati wanci Isa. Jangkrik reang di sarada patemalan jeung baturna. Geus rada jempling kira wanci sareureuk kolot Mang Dasma amitan terus balik ka imahna. Nyi Oneh jeung si Bujil ngajajabkeun ku paneuteub. Saenggeus Mang Dasma balik, Kumaha? Beres? naon? Si Bujil Allah. Pan boga urusan jeung Mang Dasma lain. Da kuring ngadenge atuh Mang Dasma teh. Rada ditekan ku Pak RT. Anu aya patula patalina jeung jual beli tanah teh kitu lin. Cek Nyi Oneh manehna hari wangeun. Bisi Mang Dasma menta pulang duit. Mangkaning apan duitna mah geus beak. Wah, saha nu rek wani enakan da lain barang maranehna. Tapi barang masiem, mun masiem geus maot, nu wajib teh kami. Nah, anu sajen make pipilueun. Tuni teuing. Kumaha atuh putusanana? Beres, daya naon-naon, tenang we maneh mah. Soal jual beli tong diinget-inget deui matak pusing. Pusingna teh tadi sini. Cek si Bujil. Nyaan pikeun manehna mah kajadian eta teh matak panas kana hate. Nya kajeun ari kitu mah. Kuring moal ngomong deui atuh. Cek Nyi Oneh. Bus ka kamarna geblug mebeutkeun maneh kana dipan. Nangkarak bengkang bari neuteub lalangit. Pikiranana kumalayang ka mana-meni. Aya rasa hanyelu, rasa kaduhung, sedih jeung nalangsa. Pagalo ngajadi hiji. Haneueul, rek maju kalah anjur, rek senang kalah sangsara. Rek beunghar kalah loba hutang. Bongan jalana salah. Kumawani nincak jalan anu salah. Ngabongohan kakolot. Nu balukarna jadi riweuh sarerea. Ari si Bujil teu ngomong deui goledag manehna ngagoler dina palupuh. Ukur ditilaman samak saheulai. Teu diangel-angel acan. Reupeurem bari ngumbar sawangan, nganteur lamunan, mikiran pilampaheun hirup, neangan jalan usaha. Jempling di imah teh, nu kadenge ukur sora bencih di pipir imah, sakapeung kadenge sora bueuk di sada. Renghap Nyi Oneh narik napas jero, ras inget kana omongan babaturanana. Magarkeun teh mun peuting aya bueuk di sada deukeut imah, ngirim anak cenah. Beuki sangsara mun aing buru-buru boga anak. Hadena teh can boga. Cacak mun geus boga beuki karasa riweuhna meureun. Bueuk halik nyingkir sing jauh.
Kadi itu kasabarang ka Palembang. Ulah deket-deket ka dieu. Sing jauh kasabarang ka Palembang ka itu. Balik ti Palembang mawa empe-empe atawa mawa tekwan. Nah, cik gadinya pohara empe-empe jeung tekwan set. Alah, kitu teh nya oneh bari terus ngigir nangkep guguring butut. Wanci beuki peuting. Kaayaan sepi jembling. Akhir namanya oneh jeung si bujil sare tibra papisah sarena teh. Nyi oneh di kamar, si bujil mah di tengah imah. Cager wara mitra hanya kau kabujeng nengnong cekap dugi ka dieu heula kange dinten ayeuna. Hapunten samulai kalepatan insyaallah enjing urang teraskeun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah